Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baraya kang has di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos kang has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Ade Lia kalayan judul Tepung Deui Ramadan. Nyangakeun kasepuhan Ramadan poe munggaran karasa geus teu boga indung bapa mah hirup nu geulis di pangumbaraan liuk deungeun liuk lain salaki nu dituturkeun ngajat kabawa palid ku nafsuna kaiwat ku awewe ti jarian manehna geus rek 5 tahun eueuh iberna duka ka mana duka kumaha kiwari turunanana geus umur 5 tahun oge basa ditinggalkeun teh budak karek kubrak diujurukeun pagawean kuring ayeuna ukur ngababu nyukupan hirup duaan rek mulang ka lembur ge asa teu boga tanaga sesetna hirup nu maksa kuring cicing di kota Jakarta milik ti Kodim Darajati Kudrat babasaan kolot nu pernah kadenge mangsa pabubudak kahirupan manusia mah aya robahna jeung teh heseen geuning Gusti Allah mah kuring ditepungkeun jeung lalaki nu haat mika cinta neulik rupa mah teu sabaraha tapi kanyaahna kacida sarua nalangsa tunggara ku cinta alatan ditinggalkeun ku pamajikanana beger jeung papotonganana nalika keur mangsa sakola SMA kasang tukang nama teu pira waktu poe munggaran puasa kuring dititah meuli cendol ku dunungan manehna keur diuk handapeun reklame iklan rokok budak kuring jol belanyeng nyamperkeun eta lalaki heueuh meureun pamikirna mah bapana budak curik mametot eta lalaki jeung teuing kunaon jol nurut ka budak padahal anyar pinanggi karek kira 3 meter tina reklame jol kuprak papana murag kanu tempat diukna tadi budak dirawu dibawa ngajuhan kuring udag cag budak diejakeun manehna ngusapan sira budak nu cerembay balas ku reuwas Dede, heueut. Song, eta lalaki teh mikeun botol nu dibijelkeun tina kantongna. Dede caum, Pak. Walon anak kuring tandes bari gogodeg. Alhamdulillah. Leres saum. Manehna nanya deui. Budak ukur unggek. Pak, ieu mama. Budak nunjuk ka kuring. Eta lalaki ngareret. Teteh ibuna pokna cengkat laju ngasungkeun rema sasalaman kuring males ku imut bari gugup punten pun anak kumawantun cekeng ya Allah teh tuang putra tos nyelametkeun nyawa abdi hatur nuhun pisan teteh linggih di mana nanya teh bari teu ngalesotkeun leungeun kuring teu gaduh padumukan abdi mah ngababu kuring ngawalon saujeratna hayu dijajab atos balanjana pokna ragayang mangku budak teu ngadagoan jawaban ti kuring atuh kuring ge jol ngiclik nuturkeun klik suara remote kunci mobil tembong lampuna ngaburinyai Terios keluaran anyar kelir bodas
Pak, punten, abdi mah wios mapah we da caket mung 500 meteran ti pelih dieu. Kuring ngawanikeun maneh nyarita. Jasa wios, hayu dijajab. Pokna budak didiukeun di jok hareup. Nya kapaksa kuring narekel. Mobil laju ngageleuyeng nuturkeun panunjuk kuring ka imah dunungan. Ukur sejorelat geus nepi. Wios abdi sindang. Cenah nalika ngunci leher mobil. Mangga, tapi kuring teu kebat. Curug manehna napel dina biwir. Laju muka kunci panto mobil. Curut turun. Pon kitu deui kuring nuturkeun. Geus tepi ka tepas, budak mehelan asup. Da geus dianggap babu sabenerna mah kuring teh. Dunungan embung jaga jarak, geus nganggap keluarga. Mata harita ge ting torojol, ngabageakeun lalaki nu nganterkeun kuring, laju diajak ngobrol ngaler ngidul. Kata Haji cenah ku kuring jeung budak. Ku zaman kiwari mah hese manggihan indung nu ngawarah budak puasa dina umur paud nepi ka magrib. Ti harita salila bulan puasa mindeng nganjang nepi ka paheut menta ka kuring jadi pamajikanana. Poe ieu tepung sataun mangsa ka tukang. Manehna ngajak kuring jeung budak jajan cendol. Cenah itung-itung mapayan tempat nu jadi panenengan kuring panggih jeung manehna. Kajurung ku hayang malum karek diijabah deuk boga budak teu manehna nyiram 4 bulan. Leok mobil ngenca nuju ka parkiran. Tembong hiji lalaki keur diuk dina trotoar. Sagigireunana aya buntelan. Kuring nilik-nilik bet asawano. Nalika turun hati nyeblak, bibir ngageter, berat rek nyarita. Kang Undang, suara kuring alon hampir teh kadang ku batur. Nu keur diuk jol ngaliuk bari seuri namprakeun leungeunna. Bapak, ieu Kang Tajil. Dada nyerintil ti stokengan kuring, nyikeun duit 20.000. Kuring ukur kembang. Salaki karanggeum rema ngajauhkeun kuring ti lalaki eta. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok tepung deui Ramadan yasana Teh Ade Lia. Hatur nuhun ka Teh Ade Lia anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Kalawan dipungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.